Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun kasadayana. Mugia urang sadayana aya dina panangtayongan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kulisi Kampung Salak bagian ka-7. Mangga kasadayana cara ketan hanca carios anu atos kalangkung nuju nyarioskeun Kang Iusnya. Masih keneh ngobrol sareng Pak Ici Guntur di rencangan ku Cep Atipnya, di mana Pak Guntur samangsa parantos cenah ngalayat ieu ka gandar tak cenah anu pupus da kalawan dadak-dadakan. Urang teraskeun deui caritana. Cep Atip karungu nyarita, opami ari kitu Pak, saur bapak ari si Dadang teu jadi nu teu moal kacuriga, berarti saha atuh Pak? Ceuk Cep Atip teh nanya ka Pak Ius. Pak Ius satuluyna ngawaler, toh eta anu masih keneh jadi Rusia. Anjeun mah ya di itu mah geus leuwih saminggu ya urang mah kukurilingan we di lemur neangan ieu perkara tuluy lamun ayeuna palakuna atawa nu jahatna can kapanggih. Ari sababna eta nu jelasna kumaha tah Yus. Satuluyna Pak Yus nyarita deui, ari anu jadi sababna mah eta teh nya dina saluyujung panyangkati kuring teh yen ta eta teh kakeunaan ku racun anu tina kemang kucubung teh. Tapi kuring oge geus menang geus menang beja ti salah sahiji dokter atawa salah sahiji ahli kesehatan yen cenah lamun ieu kemang kucubung komo lamun dicampurkeun ujung perkara-perkara anu sejen tapi masih keneh Rusia ieu teh. Ditamahan deui lamun didurukna dina kaleng atawa hiji wadah tina aluminium tah bisa nyieun reaksi kimia anu jadi nguatkeun eta tina ngaweureukkeunana kemang kucubung tah. Jadi anu asana kemang kucubung teh timbang ukur ngaliurkeun nya bisa wae jadi tika malastrakeun. Pak Ici Guntur satuluyna nyarita deui, tapi kapan eueuh tanda-tanda jalma anu naon, eueuh tanda-tanda jalma anu karacunan, eueuh tanda-tanda dina awakna oge sabab eta karacunan kitu maksud teh ti ahli kesehatan anu mariksa kana eta layon-layon teh jika kosnu sare saperti biasana eueuh tapak-tapakna eta bisa lantip seperti kitu. Ieu teh bener ku kucubung wae atawa aya make bahan anu sejen tah Yus. Satuluyna Pak Yus nyarita deui, tah eta ceuk kuring oge ari kucubung mah banguna mah dipake naonnya tamahan anu teu mahna ieu jalma-jalma teh jadi weureuna teh kalawan tuluy aya hiji deui bahan anu can kabuka Rusiana anu tika ngajadikeun ieu jalma-jalma teh tika bisa ngadeungitkeun nyawa. Tapi bisa wae aya saperti kieu. Maksud ieu jalma nyieun kalakuan anu teu hade teh tadina mah bisa wae ngayakeun hiji kalakuan anu ngan ukur nyingsieunan unggul ku cara nyieunkeun sare ka jalma-jalma anu tika nyusup kana ieu racun. Tapi manehna bisa wae teu kahaja
nyampurkeun hiji perkara atawa hiji barang anu kalakah ngajadikeun kapapatenan tah keluargana Padirga ujung jalma-jalma anu sejenna kitu tah. Itu tah Pak Iji. Gitunya. Tapi eta sakabehna teh can kabuktikeun kapan beunaan. Sabab anu kadenge ku kuring naon we anu diomongkeun ku anjeun teh eta majigana teh susuganan ujung dipernah-pernahkeun. Sabab can aya buktina ujung di can aya keterangan anu pasti ngeunaan racun anu geus dipentangkeun tika ngabaruang ka kaluargana Padirga teh eta. Gandenge kana kekecapan ti Pak Guntur saperti kitu satuluina Bahius nyarita deui. Lamun ku anjeun arek ditaliti mah kieu tah Guntur, urang bebeja ka kantor polisi, urang minta diizinan jang mariksa deui TKP mumpung masih keneh handeut. Sabab eta imahna Padirga teh garis polisi oge masih keneh dipasang can waka diangkat. Sabab barudak teh masih keneh aya papariksaan ti pihak kepolisian. Satuluina urang ajakan utamana mah kuring panasaran ngeunaan kana kaleng anu dipake parupuyan teh. Lamun bener panyangka kuring pasti bakal aya tapak-tapakna sanajan istilahna mah ku panon saliwat atawa ku ameu saliwat mah teu katenyu. Jadi kudu aya papariksaan, bahasana mah kudu aya make mariksa lab segala rupa kitu tah ceuk kuring mah. Kuring teh kapohoan naon Guntur. Perkara kaleng teh ku kuring geus dibejakeun tah. Sabab samangsa anjeun jeung Cep Atip indit ka lemur Cipicung teh keur anu mimiti arek nepungan si Dadang geuningan tah. Tah ka dieu oge kuring ka dieu teh aya polisi deui. Ku kuring diantar we sakumaha biasana utamana mah arek papariksa cenah. Kana eta imahna Padirga teh satuluina kuring teh nyaritakeun kaayaan anjeun anu asup ka ieu tempat. Tapi ku kuring oge dilaporkeun datangna ka dieu anjeun teh lain arek papariksa jeung ngarusak kana TKP, tapi hayang ngilu bantuan. Malahan mah sama-sama disebutkeun ngaran anjeun teh salah saurang polisi mah manehanana teh nyatujuan alus we cenah Pak Ius bisa mantuan mah sabab manehanana ge geus wau jeung anjeun. Saha eta teh? Pak Komandan Kusna eta teh. Kuring ge geus apa kumaha tah? Tah ku kuring teh dibejakeun we kacurigaan anjeun ngeunaan kira-kira aya kemang anu bisa ngamabokeun. Tuluy deui kumaha lamun didurukna dina tempat kaleng saperti anu ceuk anjeun teh. Malahan mah kaleng anu aya hanapeun kursi teh anu ku anjeun dicuriga teh ku kuring teh dituduhkeun. Malahan mati ka dibawa satuluina mah rek dipariksa cenah supaya nu leuwih taliti bener atawa hanteuna panyangka anjeun teh. Terus kumaha hasilna geus aya can eta teh? Ari hasilna mah kamari-kamari mah teu acan. Tapi mun teu salah mah tadi Pak Kuwu teh nyarioskeun kitu tah. Yen urang init cenah dibentak kuring teh ka kantor polisi gitu tah. Arek ngawanggukeun hiji perkara. Urang sakalian we atuh ka kantor polisi sakalian urang nanyakeun perkara eta jeung hayang nyaho we deui kumaha kaayaanana di imahna Padarta. Sabab polisi ti kacamatan mah pasti eta-eta keneh. Sabab lemurna Cipicung ujung kampung Salak teh masih keneh sa kacamatan. Bangunna mah ku Komandan Kusna teh masih keneh diurus ku anjeunna kitu tah. Hari kitu mah hayu atuh urang ka kantor polisi. Cep Atip arek ngiring. Pamidi-midian mah hoyong ngiring abdi oge. Hayu atuh urang ka ditu we kumaha geus cukup can reureuna ieu. Ari kuring mah hayu wae ayeuna oge. Si Atip satuluina nyarita
Abdi oke hayong ngiring entos cekap rineh atawa istirahat mah. Ari kitu mah atuh ayu urang ka kantor polisi, urang tepungan komandan Kusna hoyong terang deui amang ge naon cenah papamihan nu anyar teh. Sukan we aya warta jeung beja anu mantap ngaregreugeun ieu. Tah kitu kuring hayang nyaho saperti kitu. Satu loina tidinya tiluan cenah gesat gesut weh beberes siap-siap arek ngalaksanakeun eta rancang anu kap dimaksud arek indit cenah muru ka kantor polisi rek nepungan komandan Kusna nu di sejak teh teu dicaturkeun lilana di jalan nyaho-nyaho geus narepi weh ieu tilu urang jalma teh ka kantor polisi kacamatan malahan mah langsung cenah ditempungan ku komandan Kusna teh. Pak Guntur, aduh diarep-arep pisan Pak Guntur teh mangga-mangga kalebet Pak Guntur. Iyo Pak Yus depangkeun ieu kuring ieu Kusna ieu. Satu luina Pak Yus teh sasalaman cenah jeung komandan Kusna, malahan mah komandan Kusna teh sasalaman oge jeung Pak Guntur. Komandan Kusna satuluyna nyarita samang-samang sasalaman jeung Cep Atip. Pami teu lepat mah ieu teh Cep Atip teh nya. Alhamdulillah Cep Atip ayeuna mah geus jelas sagala rupana jadi Cep Atip. Lamun diatang-etang mah kalebet keneh kurban eta teh. Tapi nya alhamdulillah meureunnan sanajan saurang tapi Cep Atip tiasa salamet tina eta kejadian. Maksud Bapak sapertos kumaha? Upami kitu mayu supaos leuwih jelasna urang lebet we di kantor. Kalawan teu loba carita ieu tilu urang jalma teh asup cenah ka kantor polisi. Samang-samangsa pas asup pisan ka ruang tunggu atawa ruang tamu di kantor polisi. Rada ngagebeg cenah Cep Atip Pak Iwes katut Pak Guntur teh sabab di dinya geus aya si Dadang nu keur diuk we cenah. Keur dising hareupan ku salah saurang polisi anu osok narima kana katerangan. Malahan mah teu lila di dinya eta polisi anu geus narima katerangan teh satuluyna nyarita ka si Dadang. Atur nuhun Kang Dadang, katerangan ti Kang Dadang pasti ieu loba manfaatna. Tapi ieu anu dicarioskeun ku Pak Dadang tangtu wae bakal aya tindak lanjutna. Bukti anu diasongkeun ku Pak Dadang tos disimpen tos diamankeun. Ayeuna mah sok Pak Dadang calikeun we di dinya. Sanggeus kitu mah eta polisi anu geus nyatet karena keterangan ti si Dadang teh ieu cenah ninggalkeun si Dadang. Tidinya si Dadang hanyat malahan mah rada mesem saeutik ka tilu urang jalma nu satuluyna mah sanggeus sasalaman kanu tiluan si Dadang oge ngiluan cenah diuk di ruang tunggu di kantor polisi teh. Sababaraha waktu kaliwat komandan Kusna satuluyna mah asup ka eta rohangan. Satuluyna diuk maturan kanu opatan teu lila di dinya jebul cenah aya saurang polisi anu mawa nampan bari nyuguhan ka eta opat urang jalma. Sanggeus rada tenang jeung rineh karungu komandan Kusna nyarita. Sadayana parantos jelas ayeuna mah intina mah ayeuna Jang Kusna tiasa bebas moal dijantenkeun deui teh istilahna mah terduga disebatkan tersangka mah teu acan tapi masih keneh kacuriga. Tapi ayeuna mah tos jelas ieu Jang Kusna kalebetna kalebet korban tapi korban anu salamat. Ngaturkeun nuhun deui oge sakali deui ka Pak Dadang anu parantos tiasa kooperatif atawa kerjasami sareng pihak kepolisian kalawan masrahkeun eta buku sareng masihan katerangan-katerangan anu sanesna. Salaresna mah Bapak Kepala teh rada curiga oge cenah ka Bapak Dadang tapi saatosna ngayakeun panaluntikan di bumina Padarta anu ayeuna tos kabuktosan
yen di bumina Padarta teh aya hiji rohangan anu pernahna diharap atawa bisa disebatkeun kamarusia. Di eta kamar teh yaktos aya bahan-bahan jiga tos ngadamel hiji bahan anu tina kemang kucubung ditamihan cenah jeung sareng racun sianida anu dicampurkeun kana menyan. Anu ieu menyan teh bisa diduruk, upami diduruk saluyu sareng katerangan ti paguntur. Samangsa-mangsa atos diuji lab. Ieu menyan anu tos dicampuran dua bahan anu tadi teh samangsa-mangsa diduruk dina tempat anu kawilangna aya logam atawa aluminium. Maka ieu bisa ngakibatkeun hiji perkara anu jika racun anu leuwih banget sabab ameuna jika ame menyan wae karasana bisa ngakibatkeun jika tunuh wae tapi kakuatkeun ku racun anu tangtos ngajadikeun jalma-jalma ieu sesak napas nu satuluyna aranjeunna teh pupus we saperti anu kasaksikeun di keluargana Padirka teh. Katerangan ti paguntur sareng ti Pak Yus ngeunaan kaleng anu diangu jang meuleuh menyan sareng deui kacurigaan kana kemang kucubung teh anu bisa wae dijantenkeun racun dicampurkeun sareng menyan teh. Tos kabuktosan eta teh sanes omong wungkul sanes kacurigaan wungkul tapi tos bisa dibuktoskeun. Salajeng deui kakuatkeun oge tina buku anu diibaratkeun mah beunang buku lami anu ngeunaan ngabahas-bahas ngeunaan racun-racun jeung kitu kieuna. Bejana ieu teh kapendak ku Padadang di pabuana bumina Padarta anu ayeuna atos diamankeun ku pihak kapolisian. Padarta ngadamelna hiji pitapak, hiji padamelan anu kirang sae, malahan mah ulah diturutan ku urang sadarea nyata ngadamelkeun hiji racun anu jiga cara saperti menyan we sakumaha biasana. Motifna oge atos jelas sabab tampi oge carita ti Padadang sareng dikuatkeun oge ti keluargina Neng Laras picaloneun istri almarhum Agus yen ieu Padarta teh miharepkeun ka Neng Laras. Sanajan sateu acana hoyong karep ngalamar ka Neng Laras teh pikeun cep Dadang, pikeun Padadang. Tapi geuningan bangun nama ieu Padarta teh gaduheun gaduh leutik kitu. Gaduh maksad hoyong oge ngagagalkeun kana laki rapina cep Agus sareng Neng Laras. Sabab saterasna ieu Padarta teh rada remen sareng sering nepangan deui Pak Odeng anu janten ramana Neng Laras yen karep cenah hoyong ngamileuleungkeun. Malihan mah kana kantos ngancam-ngancam segala rupa eta teh. Kumargi kitu panginten ngadamel hiji tindakan nyata kumalastrakeun cep Agus teh. Katerangan ieu oge lain ukur sangkaan sabab dikuatkeun ku cep Dadang sorangan. Malihan mah salah sawios supirna Padarta nyaeta Jang Usman masihan katerangan yen Padarta teh kana kaayaan nuju pasea salaresna mah sareng salah sahiji putrana sabab ieu putrana teh teu panuju cenah upami Padarta hoyong ngamileuleungkeun ka Neng Laras. Nanging kaayaan ieu putrana teu aya sangkutan sareng pupusna Padarta kumargi murni Padarta mah pupusna teh kalawan serangan jantung. Janten kacindekanana mah ieu kasus teh neubleuh anu ganduh dosana teh nyaeta Padarta. Ngan meureun Padarta teu tiasa dihukuman sabab Padarta ayeuna tos teu aya di kieuna atos pupus bulih
nyana kana amal-amalna. Nah amal hade paginten sareng amal solehna katut oge paginten kana dosana, tapi nu pupus mah tos pupus meureunnan. Sanajan di pihak keluarga bade ngiring bela sungkawa, ngiring tanggal waler ka keluargana Cep Agus mah nu masih kene aya cenah hoyong mantosan kana itu ieuna. Itu bela sungkawa sareng deui istilahna mah ngahaturkeun mundutna ngahampura sabab kaayaan padarta ieu teh ngalakukeun hiji kasalahan anu tika ngajadikeun welasan jalmi atos tilar dunia. Kitu panginten. Ieu mah pamendak ti kantor polisi anu hatur nuhun ka sadayana ti sakabeh jalmi anu aya di dieu utamina anu parantos ngabantu kana sagarupa padamelan pihak kepolisian. Ceuk Komandan Kusna mereskeun nungtungkeun kana caritaanana. Cag cenah ieu carios kulisi Kampung Salak parantos tamat dina bagian ka-7. Nanging ieu teh cariosna teh berseri cenah ieu. Serial ngan duka ieu ti pangarang teh acan masihkeun ieu kana naskahna. Jadi duka ya, duka bade dilajeng atawa moal nama. Nanging panginten carios kulisi Kampung Salak ditamatkeun di episode ka-7. Kumaha ieu cariosna ieu makanya di eta we nya. Upami cenah katampi di kolom komentar pang ngetikeun we angka hiji cenah ieu supaos naon istilahna mah kanu resep kitu tah sareng lain oge diantos. Upami kirang ieu cenah ya kirang ieu caritana biasa wae sareng anu ieuna eta mah sok we nya ketik angka 0 kitu tah. Eta mah upami resep angka hiji, upami kirang berenang angka 0 gitu tah. Supaos bahan koreksi kanggo pengarang sareng anu ngaduikeun primados kana ieu carita. Wilujeng patepang deui dina dongeng-dongeng utamina mah carita-carita Sunda saterasna. Wilujeng patepang deui. Permio.